eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kabuhu badan anu katon Tuhan. Ari Imam Syakik Al-Balhi radhiyallahu an eta mangrupikeun salah sahiji tina para ulama anjeunna kalebet kana ulama besar di zamana anu hirup di abad kadua Hijriah nyaeta di Khurasan. Ari Khurasan teh mun ayeuna mah kaasup kana wilayah Iran. Wafatna tahun 138 Hijriah. Ta anjeunna teh gaduh murid anu eta murid teh salah satuna anu terkenal nyaeta Syekh Hatim Al-Asom. Hiji mangsa Syekh Hatim Al-Asom ditaros ku Imam Syakik Al-Balhi radhiyallahu an, "Ya Hatim, anjeun geus diajar ka kuring salila 30 taun. Cing kuring ayeuna hayang nyaho ladang anjeun diajar 30 taun ti kuring teh geus meunang ilmu naon?" Ceuk waloran ti Syekh Hatim Al-Asom, "Ari ladang sim kuring diajar ngaji ka pangersa salila 30 taun teh, upami dirangkum mah mung kenging 8 perkara sun." Cik, naon wae anu 8 perkara teh Hatim? Sanggeusna ditaros kitu ku guruna darak-dak gue Syekh Hatim Al-Asom teh nerangkeun kana 8 perkara anu mangrupikeun rangkuman tina hasil anjeunna masantren 30 taun di pasantrenna Imam Syakik Al-Balhi. Ceuk kasauran Syekh Hatim Al-Asom, "Ari ladang sim kuring ngaos salila 30 taun ka salira teh nyaeta nu kahijina sim kuring ningali kana juntrungna hirup manusia di alam dunya. Setiap manusia gaduh perkara anu dipika cintana. Di antara anu dipika cinta ku manusia teh nyaeta batur hirupna. Ngan hanjakal eta batur hirup anu bika cintana teh teu aya anu maturan maranehna nepi ka jero kubur. Aya batur hirup nu maturan hirupna teh ngan semmet kana beunghar wungkul. Sedengkeun ari nalika manehna jatuh miskin mah eta batur hirup nu dipika cintana teh indit ninggalkeun manehna. Aya oge batur hirup anu maturan hirupna teh ngan semmet kana sehatna wungkul. Sedengkeun ari giliran manehna gering ripuh mah eta batur hirup nu dipika cintana teh indit ninggalkeun manehna dina kaayaan gering parna. Nya kitu deui aya batur hirup teh anu maturan hirup teh ngan semmet kana hirup wungkul. Sedengkeun ari geus maot mah eta batur hirup anu dipika cinta teh teu ngilu maturan manehna di jero kubur. Ta sim kuring ningali juntrungna manusia di alam dunya anu saperti kitu teh mangka keur sim kuring mah hayang boga batur hirup teh batur hirup anu dipika cinta teh nyaeta batur hirup anu sajati.
Ari batur hirup anu sajati nu dimaksud ku simkuring nyaeta batur hirup anu daek maturan hirup simkuring nepi ka jero kubur. Kumargi kitu mangka ari batur hirup nu dipikeun cinta ku simkuring teh nyaeta amal soleh. Margi ngan amal soleh wungkul anu bakal maturan simkuring dugi ka jero kubur. Kitu manawi pangersa. Eta ceuk kasauran Syekh Hatim Al-Asom ka guruna Imam Syakik Al-Bahi nalika ditaros ladang diajar 30 tahun teh geus meunang pelajaran naon wae. Ta eta jawaban Syekh Hatim Al-Asom teh jadi pangeling-eling keur diri urang masing-masing heueuh. Naon wae anu dipika cinta ku urang ayeuna nalika hirup di dunya teh belana ka urang satyana ka urang teh aya watesna. Eueuh nu satya ka urang nepi ka jero kubur heueuh. Cek istilah teh mah sahidup semati teh ngan saukur slogan wungkulnya kasep. Giliran maut mah geuning ngan saukur nepi kana luhur kubur eueuh nu ngilu nu dipika cintana nepi ka jero kubur. Ta eta batur hirup nu dipika cinta ku urang masing-masing saperti anu rupana kabeungharan harta banda, saperti anu rupana pangkat jabatan atawa katenaran atawa status sosial kaasup pamajikan eueuh anu satya maturan urang nepi ka jero kubur. Heueuh. Mangka hiji-hijina batur hirup anu sajati nyaeta anu bakal bela ka urang anu bakal satya ka urang maturan urang nepi ka jero kubur teh ngan amal soleh wungkul. Bener teh? Kusabab kitu mangka cintailah amal soleh ku urang karena Allah. Sebab etalah teman hidupmu yang sejati yang setia menemani dan membelamu sampai ke dalam kubur. Itu tuluikeun. Edas teu sangka maneh euy Hatim. Geus nepi ka dinya nya pamanggih teh. Sumuhun sun. Tuluy ari anu kaduana naon? Ari anu kaduana simkuring ningali manusia nu hirup di alam dunya teh loba nu nuturkeun karep nafsuna. Anu eta karep nafsu teh udaganana ngan kana kasenanganna wungkul tanpa mikiran kana balukarna, kana akibat-akibatna. Padahal ari balukarna tina nuturkeun karep nafsu teh lolobana mah ngan kacilakaan jeung kasangsaraan wungkul. Ceuk paripaos teh mah nafsu nu mata kaduhungnya badan nu katempuhan. Ningali kanyataan manusia anu sapertos kitu. Simkuring emut kana dawuhanna Gusti Allah dina Al-Qur'an. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jeung ari jalma-jalma anu sieun kana kaagungan pangeranana jeung nahan kana karep nafsuna mangka saestuna sorga disadiakeun keur tempat tinggal maranehna. Ningali kana eta kaayaan manusia jeung kana benerna eta dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an mangka simkuring berjuang nahan kana karep nafsu nu timbul dina diri simkuring jeung simkuring berjuang ngundukeun eta nafsu kana aturan hukum-hukumna Gusti Allah nepi ka eta nafsu jadi nafsu anu puas ku pangabdian ka Gusti Allah.
gitu manawi sun. Taeta pelajaran kedua ti Syekh Hatim Al-Asyam radhiyallahu an. Jadi nafsu teh kudu didampingan ku akal, nyaeta akal anu berilmu. Sabab ari nafsu teh aya kakuranganana. Di antara kakurangan nafsu teh nyaeta jarak pandangna pondok. Jadi nafsu mah salah satu sifatna teh pragmatis ekstrim. Ngan saukur mikiran kana kasenangan hungkul anu sifatna sasaat. Teu bisa ningali kana akibatna. Nu katingali teh ngan kana kasenangan-kasenanganna hungkul. Hayang tereh senang, hayang tereh puas. Ta anu bisa ningali kana akibat namanya eta akal anu dilengkapi ku ilmu. Ku sabab gitu setiap timbul karep nafsu dina diri ente ulah langsung dipigawe, tapi pikiran heula ku akal jeung make ilmu. Eta perkara teh lamun dipigawe ku ente kumaha akibatna. Naha alus naha goreng keur diri ente sorangan. Naha alus naha goreng keur diri batur. Lamun pibakareuna nak goreng keur diri ente, goreng keur diri batur, tahan jang tong dipigawe. Pigawe mah nyaeta karep nafsu anu sejen, nyaeta anu balukarna alus. Boh alus keur diri sorangan, boh alus keur diri batur. Bener pisan eta teh Kasep. Mama reueus ngadengena ari anjeun geus bisa kitu mah. Tuluy ayeuna anu katiluna kumaha cu? Ari nu katiluna mama simkuring teh ningali loba manusia di alam dunya berlomba-lomba ngumpulkeun harta banda. Tuluy eta harta banda anu dikumpul-kumpulkeun teh kumaranehna ditahan, kumaranehna ditimbun. Nyaeta dikoretkeun hartosna teu daek mere maweh ka sasama manusia. Tuluy simkuring ningali kitu emut kana dawuhanana pangeran. Ceuk dawuhanana pangeran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Naon anu aya di sisi maraneh bakal musnah, jeung naon anu aya di sisi kaula etalah anu kekal. Hartosna harta banda nu aya di simkuring teh bakal seep. Sidengkeun ari ganjaran nu dijanjikeun ku pangeran etalah anu bakal kekal. Kumargi kitu simkuring resep kana mere maweh pada manusia ku harta jeung ku banda nu aya di simkuring. Supaya eta harta eta banda simkuring teh jadi ganjaran anu kekal di sisi pangeran, nyaeta di sisi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitu nun eta pelajaran nu katilu ti Syekh Hatim Al-Asyam radhiyallahu an. Ceuk anjeunna ari harta ari banda anu dikuasai ku urang ayeuna di dunya teh bisa beak, bisa leungit, bisa ruksak. Ari anu moal beak, moal leungit, moal ruksak mah nyaeta harta banda anu ku urang dibagikeun ka para manusia atas dasar iman ka Allah dina raraga pangabdian ka Gusti Allah. Jadi lamun orang menang rezeki tina ladang usaha anu halal, rek gede rek leutik rek loba rek saeutik,
tong dibeakeun kabeh ku sorangan kasep. Bagikeun sabagian nyaeta ngabagikeunana cek tadi karena Allah dina raraga pangabdian ka Gusti Allah. Nu kahiji utamana nyaeta kakolot urang, tuluy ka dulur-dulur urang, ka tatangga anu yatim jeung anu fakir anu miskin. Taetalah tabungan urang anu kekal abadi di sisi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaeta sampureun urang engke jaga di kahirupan akhirat. Tuluy Si Hatim Al-Asom ngarajengkeun deui kana perdaranana. Ceuk kasauran Hatim Al-Asom, ari nu kaopatna simkuring teh ningali manusia nu hirup di alam dunya teh sabagian ti maranehna menyangka yen kamulyaan hirup teh aya dina lobana jumlah suku jeung pengikut. Sabagian deui aya nu menyangka yen kamulyaan hirup teh aya dina lobana harta banda jeung lobana anak buah. Sabagian deui menyangka yen kamulyaan hirup teh aya dina kajagoan, nyaeta jago dina ngarampas hak batur, dina nganiaya jeung ngocorkeun getih. Sabagian deui aya nu menyangka yen kamulyaan hirup teh aya dina ngahambur-hamburkeun harta banda dina pesta pora jeung poya-poya. Sabagian deui aya nu menyangka yen kamulyaan hirup teh aya dina luhurna pangkat jeung jabatan jeung katenaran. Maranehna katipu ku sangkaanana masing-masing. Sabab numutkeun dawuhan Pangeran dina Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Saestuna ari jalma anu pangmulyana di sisi Gusti Allah nyaeta jalma anu paling luhur darajat katakwaanana. Kumargi kitu mangka simkuring milih jalan takwa pikeun meunangkeun kamulyaan hirup. Itu sun. Bener eta teh Tim. Tuluy ayeuna mama hayang nyaho anu kalimakna kumaha. Ari nu kalimakna simkuring teh ningali manusia nu hirup di alam dunya teh di antara maranehna silih caci, silih maki, silih hujat, silih musuhan, silih gorengkeun jeung sasamana. Nyaeta akibat kakeunaan ku sifat hasad, sifat iri dengki dina aliyah dunya. Ningali kitu tuluy simkuring emut kana dawuhan Pangeran, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fi hayati dunya. Kami geus nangtukeun di antara maranehna panghirupanana dina kahirupan dunya. Dumasar kana eta dawuhanana Pangeran mangka simkuring ngartos yen katangtuan jeung pambagian dina urusan panghirupan dunya teh eta teh sadayana ti Gusti Allah. Eta sadayana parantos ditangtukeun jeung parantos dibagi-bagikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sameme simkuring gumelar ka alam dunya katangtuanana geus jadi. Kumargi kitu simkuring moarek hasud, moarek iri, moarek dengki kana naon nu aya dina leungeun-leungeunna manusia. Jeung simkuring ngarasa puas kana katangtuan jeung kana pangbagian Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dina urusan kahirupan jeung panghirupan dunya. Nu kagenepna simkuring ningali manusia nu hirup di alam dunya. Sabagian di antara maranehna aya anu silih musuhan kalawan suatu sebab jeung suatu tujuan masing-masing. Tuluy simkuring emut kana dawuhanana Pangeran,
Inna syaitana lakum aduun fatahiduhu aduan. Saestuna ari setan teh eta musuh maraneh, mangka jadikeun ku maraneh eta setan teh sebagai musuh maraneh anu nyata. Kumargi kitu mangka simkuring meunang kasimpulan yen teu perlu sabenerna mah urang teh bermusuhan jeung papada manusia, bermusuhan jeung sasaha kecuali jeung setan. Sabab eta setan anu musuh manusia anu sabenerna. Nu katujuhna, simkuring ningali di alam dunya loba jalma anu soson-soson, anu bersungguh-sungguh berusaha bekerja keras membanting tulang pagi siang sore malam bahkan sapoe jeput demi kadaharan jeung sumber panghirupan. Bahkan teu jarang nu dialaku maranehna teh nyaeta anu syubhat jeung nu haram. Bahkan aya nu tega nepi ka ngajual diri jeung ngorbankeun kahormatan dirina. Tuluy simkuring emut kana dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Teu aya nu kumelendang di bumi angin rezekina geus ditanggung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadumasal kana eta dawuhan pangeran mangka simkuring uninga yen rezeki simkuring teh tos dijamin ku Gusti Allah. Kumargi kitu mangka simkuring teh sibuk ibadah ka Gusti Allah jeung sibuk migawe kana amal-amal soleh. Jeung simkuring megatkeun kana pangharepan-pangharepan ka manusia, pangharepan-pangharepan ka salian Gusti Allah. Nu kadalapan simkuring teh ningali manusia nu hirup di alam dunya, maranehna boga cecekelan hirup masing-masing. Aya nu ngajadikeun duit sebagai cecekelan hirup, aya nu cecekelan hirupna pangkat jeung jabatan, aya nu ngajadikeun profesina sebagai cecekelan hirup, aya nu ngajadikeun ilmu jeung keahlian sebagai cecekelan hirup, aya nu ngajadikeun bosna, atasanana, atawa manusia atawa guruna anu jadi cecekelan hirup jeung sajabana. Ningali kalakuan manusia anu saperti kitu tuluy simkuring emut kana dawuhanna Gusti Allah, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Saha jalma anu tawakal ka Gusti Allah niscaya eta jalma teh dicumponan ku Gusti Allah. Kumargi kitu mangka simkuring terus menerus teu putus-putus tawakal ka Gusti Allah. Mangka simkuring dina kanyataan ieu hirup di alam dunya teh teu waleh dicumponan ku Gusti Allah. Jeung ari Gusti Allah teh eta pangalus-alusna cecekelan hirup. Kadat mantenah hungkul simkuring gumantung jeung sumarah diri.